mana hayang usul ka Gusti Allah pendem diri maneh pendem diri urang teh ulah cacampuran jeung jelema ieu mah ganti HP malu ulah cacampuran jeung dunia ieu mah proposal malulu atuh pegakeun hayang usul ka Gusti Allah mah idfad wujudaka ulah abring-abringan di organisasi ulah abring-abringan di partai ulah abring-abringan jadi tim sukses sorangan bae heula sukseskeun ulah nyukseskeun batur sorangan sukseskeun bejakeun teh ka kiai ka Gusti Allah ulah nyukseskeun batur kena nyukseskeun sorangan mah duitan duit maksudna duit berarti zikirna duit ngadoana duit berarti lelengkahanana duit berarti atuh makin jauh ketika memeh jadi kiai mah deket jeung Allah barang jadi kiai jadi jauh jeung Allah lantaran beki darareukeut hahalang atuh kumaha tiba heula ge cenah kiai mah dipenta doana mah ngadoa tapi ulah aya maksud lain ngadoa mah ka Gusti Allah pangmentakeun mudah-mudahan we si eta teh atah dihasilkeun maksudna Gusti janya ada datang ka dieu ku Gusti abdina atuh dijadikeun ku Gusti bisa ngadoana ku Gusti nyanggakeun sadaya-daya mudah-mudahan hasil maksud ulah aya maksud hayang dibere ulah aya maksudna naon deuk nyukseskeun masalah asal ulah aya kadua teu nyukseskeun demi bangsa jeung negara aing deuk nyukseskeun sia aing mah teu hayang dibere ku sia komoletik mah kira-kira tah nu tim sukses mun teu dibere duit teu dibere motor daekeun teu nya nyukseskeun tuh kan sia keneh kan ngajawab aing mah nanya doang tolol nu tolol teh sia tah aing eta tolol kabehan lah nya